pemirsa Sunda Sadaya. Nah, tadi kami tos ngadangukeun penjelasan ti Pun Sepuh Pisarkam Cah Angon ya mengenai silsilah atau arti kujang. Sebenarnya kujang teh naon ya, selesai berarti kujang teh pakeun ke urang selaku benda yang mengartikan sejarah yang harus dipakai oleh kita, digunakan oleh kita, itu isinya, bukan diagungkan pusakanya, tapi arti dari kujang tersebut. Tadi guru kita juga menjelaskan tentang arti Siliwangi ya, silsilah Prabu Siliwangi juga. Nah sekarang kami mempertanyakan silsilah arti nama Cah Angon itu apa kan gitu. Karena kan background nama seni tradisi debus kami itu memakai nama Cah Angon ya, Bocah Angon. Oke, mari kita simak lagi. Kita pertanyakan kepada guru kita semua mengenai arti nama Cah Angon. Oke. Ayeuna teh bari tumaros silsilah nami anu dipasang di nami simbol perguruan atau napi simbol seni tradisi debus Cah Angon ya. Bari naros silsilah atau napi arti nama Cah Angon teh naon nyuwun diperjelas deui gitu kan supados baraya Sunda ngartos kan naon sih artina Cah Angon kok bisa dipakai nama ataupun simbol seni budaya debus ieu gitu. Mangga Ki. Jadi seni budaya Bocah Angon didinya namana oge geus bocah teh budak. Angon teh ngangon lain ibaratna Cah Angon teh ngangon domba lain ngangon bebek lain. Kan gitu. Tak eta Cah Angon teh anu bisa ngangon dirina. Lamun orang geus mampu bisa ngangon kesasamana. Gitu. Kudu nyaho kana diri hirup mah. Jadi Cah Angon teh kudu bisa ngangon diri. Makanya teangan diri orang. Kadinya. Berarti bukan berarti ngangon ya, ngangon domba atau ngangon naon gitu, bebek lainnya. Lain. Dalam arti ngangon diri. Ciloka berarti nya Ki. Nya, ngangon diri. Pan di Ustad oge sok ngomong, kenalilah dirimu. Kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan dekat kepada Allah. Kan tadi sok teangan diri urang sing saha jelema lamun nyaho kana dirina eta jelema bakal deket jeung Gustina. Kadinya Cah Angon teh lain titah ngangon domba, lain titah ngangon bebek. Nah arti Cah Angon itu artinya belajar untuk mengenal dirinya sendiri. Kudu diangon urang teh ulah nedak wae hirup teh. Ari rupa jalma tapi kelakuan kosato, tanu kosato anu kudu diangon ku urang teh. Gitu. Dina amarah nafsu nya. Nya. Dina kan didinya oge mun karasa. Oke kumaha carana urang teh hayang mengenal diri urang kumaha. Kan gitu meureun. Nah, sing saha jelema lamun hayang nyaho kana dirina kudu nyaho kana sifatna. Bohong jelema lamun nyaho dirina teu nyaho sifatna. Sing saha jelema lamun nyaho sifatna jeung ngajalankeun kana sifatna manusia sama aja mengenal dirina, berarti urang deket jeung nu maha kawasa. Sok ayeuna sifat anu tilu teh naon kira-kira nu aya di diri urang teh? Apal teu? Dandi. Sifatnya sifat urang piraku. Mana teh jelema? Teu nyaho sifat jelema. Bebengki meureun masih tangkurak keneh kitu. Naon daki sifat Nah, sifat anu tilu teh tadi sabarnya, ikhlas, soleh. Kamu dihijikeun masis lah kan gitu. Nah makana jelema lamun daek diajar mengenal dirina jeung cek saha sabar itu teu aya batasna. Sabar bisa dibatasi. Kunaon ku sifat urang keneh ku keikhlasan dan ku kesolehan. Sing saha jelemana lamun ngajalankeun kana sifatna eta jelema bakal deket jeung penciptana, jeung Gustina. Nya, makana kudu diajar kadinya, sok diajar mengenal diri urang. Tah Cah Angon teh seperti itu. Jadi mempelajari pengenalan diri. Itu seperti itu. Nah, artinya Ustadz juga sok ngomong, Pak Kiai sok ngomong. Sing saha eta jelemana lamun daek nyaho belajar mengenal diri, nah eta jelema bakal deket jeung Gustina.
Dijawab ku Allah wallahu min Allahi mukitum balwa wal Qur'anul mujid. Jadi sakabeh kuasa Allah. Teu aya nu sulit, teu aya nu susah, gampang pisan kebukana kersa Allah. Tapi bagi tidak tahu dirina, nya gelap gulita saha nu rek mukakeunana dirina gencan nyaho. Tak kitu. Makana ayeuna dibere sangsara teh wajar, da karena encan nyaho dirina berarti masih jauh jeung ta eta sok diajar mengenal diri tak arti caangon teh eta. Itu. Jadi ngangon dirinya sebatna. Dan ngangon bebek lain. Tadi yang disebut sebut arti jati diri teh nya. Jadi manggihan diri urang sorangan jadi sifat anu tilu tadi betul dijalankeun meureun nya kieu. Nya gitu. Ya kumpulin. Ya pertarosan kaki mumpung masih di dia ya soalnya hese pisan untuk nemui beliau itu dalam sesi waktu kita susah. Nah, maka dari sebulan yang lalu kita udah konfirmasi bahwa hari ini tanggal sekian kami mau menemui beliau. Alhamdulillah beliau ada waktu untuk kami selaku murid-muridnya ya. Biarpun kami selaku muridnya itu agak susah untuk ambil waktu beliau ini untuk membuka sejarah-sejarah. Masih banyak lagi sejarah yang harus dibaca yang beliau juga paham, sangat paham menjelaskan tentang arti sejarah maupun benda-benda pusaka lainnya. Di perwayangan jimat layang jamu sekalimun sabda amun bahasa urang ayeuna di bara-bara urang jimat layang jamu kalima sahadat. Nah kudu kalima sahadat da orang Islam menuju bulan di sahadatan nya kan gitu meureun nuju bulan teh nah keluar oge sahadatan teh Sahadat. disunatan sahadatan teh Sahadat. kawin sahadatan teu Sahadat. sabaraha eta 5. opat 5 na maot di sahadatan teu Sahadat. ta eta artina jimat layang jamus kalima sahadat